iya nanti kita ketemu. Oh, iya malam minggu aja ya ketemunya ya. Soalnya sekarang aku lagi sibuk. Biasa, aku kan sibuk ngebantuin orang tua aku. Kamu udah makan belum sih? Ya. Ya sih mah gogoran we ah. Bantuan helm mah pangadesa kan itu teboga beas-beas acan. Pira aku urang gelis-gelis cina ngadesel mah teh. Oh nya saha deui lain sia teh hidang pira ku aing kudu ngakutan pare sia teh. Mulikeun ka ditu kata tangga ah. Geus kasia daripada jeung mulikeun mau duit namanya jeung sia dah. Mama kitu wae ah. Buru ya. Mambung ah raratul ah ngadesel di mana sih mah? Itu di Haji Andi. Haji Andi. Ya Haji Andi mah bawa tuh mah mantan urang. Oh teh hidang nya kumaha sih arek ngadesel sia teh. Geus kumaha we desel ah. Tuh hidang aing mah geus kalah sia teh. Berat. Oh nya uing ge berat, mah dasar urang berat ah. Kali tuh anak Mama Oh, meni bararurat ah segala cita ngadesel mate ah. Abah, ieu jagung berapa duit, Abah? 10 kilo. 10 kilo leletik banget. Nah, kebenaran ya tukang jagong. Iya, mereka mana? Arek ngadesel. Kayaknya gelis-gelis ngadesel, iya. Oh, nya geus udah bikin nyatu. Ih, meuli dua goceng ya, Bahnya. Abah, lanjut dia tuh, Bang. Oh, nu kembali ke Candi Bayar. Idih, kamu ketahuan nganjuk ya. Oh, nya kan ini arek ngajual biasa lah ya. Abah tau diberes ya, eta mah ngahutang wae sia. Kok wae Oh, teh Abah mau ngoret banget sebel dah. Gus saya bi ah, Gus ah, Abah 2 goceng ya. Biasa nganjuk. Iya, mereka mana itu mau karo? Ibu Haji yang terhormat, arek ngadesel si Tang Emak. Ah, Gusti aing ngagelis-gelis si tangga desa mau dah. oh, yang cari kola Bu Haji ah. Heuh, aya piobrol nong ke Bu Haji. Ngobrol non sih. Ah, Adi tuan dah seetik. Iya, kumaha carita na kamari keluar di penjara ya. kan ditebusan eta teh Ibu Haji ku emak teh duitna nang ti mana-mana nama teh nyarahot teuing. Nyapu gue eta teh da Bu Haji teh tega ningali mawadah cirik wae. Bu Haji boga kenalan bi okom tukang minjemkeun duit. Biasa diwawukeun na bi okom. Bi okom na bager banget dibere alhamdulillah. Entah keng kayu boga milik kudu hatur nuhun ka bi okom ya yamnya. Ya Bu Haji teh ge karek dibayar saparona teh saparona teh iraha meureun ah teh nyararo para rusing ah. Ya heuh ke usahakeun na boga milik bayar heula tilakeun na ditu. Oh, yo mah segala cita ngadesel ah. Oh, aing menikah bijak kitu nu Berapa gelis gelis si tangga cita ngadesel tuh urang make desa. bulu mata palsu. Si teuing. Kan yo sorangan ini eta mah teu beda kaleng rombeng lamun teh oh kaceprak wae ah. Oh, anjung atuh geura mangkat. Engke mau odang ngomel manten dihan. Nyangka satunya Bu Haji ah. Oh, hayu. Aduh. Aing ngakarunya teh. Berat Aing banget. mah. Ah. Nah, kebenaran ada tukang bakso ada nganjuk. Amang. No. Nganjuk bakso atuh. Karena kemarin nganjuknya ya aduh saya. Lagi dibayar. Yang mana sih buku inget loba ya? Set. Aduh, saya sih ngaranna. Karena Siti Warpia Munaro. Panjang-panjang teh ngaranna ya. Orang kudu beuteng banget tadi tuh di itu tuh ka dieu aya 2 jam ambeun mamanggu we pare. Ada naon? Pare. Jeung naon tuh? Jeung ngadesel jeung parab jelema pero ku parab domba. Mang, nganjuk atuh. Eta baso loba oge ah. Eueuh ya dijual. Ya orangnya udah nganjuk dibayar. Eueuh di nganjuk mah eueuh urang pasar di belanjana ya nganjuk ya. Ayo dikoret banget. Mana
sia. Adi disorakan mah. Disorakan lewe sia mah teu hidang lamun digaplok sugan lewe. Ayo balik. Ah. Cek aing ge sia teh lamun cengeng mah ulah sok hayang ulin wae. Cek aing oge denge ibis yang ngomong teh. Teh mah tangga di denge tuh dah badeg banget ah. Balik ah ke bapak sia ah. Capek ah. Mani ararato terus ngadesal teh teleponan deui Halo sayang. Tadi aku lagi sibuk. Iya, aku tadi habis ngadesel urus sama ibu. Masa kamu nggak tahu sih ngadesel itu apa? Ngadesel itu ngagiling padi. Ya sayang, masa gak tahu sih ngagiling padi itu apa? Ngagiling padi itu ngebabak pare. Nanti parenya itu buat kita makan, jadi beras, terus jadi nasi gitu. Ih, masa gak tahu sih Iya, bisa gak sebalik ngadesel nak? Mah, kurang sih mira luas Iya, itu TV kunaon sih awa gambaran. Kira aku geus rusak deh makan kamari orang beli antena yang pakai ginian. Oh, boga awa gambaran itu Oh, nyata kunaon sih makan eta teh antena beli anyar coba diputar-putar antena nanya Ya tadi geus diputar-putar boga awa. Eta mah nyata laku masih gelombang na pira kula leungitan kitu. Oh, nyatanya juga awa gambaran wae. Nya geus sok tanyakeun ka tetangga eta kumaha urusana mama Urusan naon jeung tetangga teh hidang. Oh, nya soalnya kan beda tetangga mah bener tipina mama geun tipina kos kitu ngariak wae. Rusak sugan iam. Ya coba benerkeun ka Mang Dalim. Terus nu gablek duit wae sih nggak beneran TV. Ya jual bes tadi kan tas ngadesel mah. TV anyar-anyar sih meuli di mana sih eta teu hidang. Meuli di ditu di pasar. Coba tanyakeun heula ka tetangga ka ditu sia. Ya aku mah urang arato tas ngadesel. Hayu ka ditu tanyakeun ka si Bella. Mung batur araratul kayak mandi heula Ulah segala mandi-mandi anyar teh lajo berita si Sambo buru. Pusing beak. Nyago satu Dasar mah kada bang Si anu mar kada wong mah. Hidang. Bela, TV mana renyak teh sih? Ente dah, emang kurang sih. TV urang mah renyak cek nini oda. Mana yang di pasangan STB encan tipina? Tuh, ini STB nu kos kumaha sih? Tah, kos ieu iem tingali. Gusti, eta mahal meureun meulina. Mahal, mana emang mau kabeli jeung dahare ge Eta mah kos kitu. Yo, 280. Bisa ngiridit teh sih. Teu bisa, ayeuna mah anyar kene, ieu ge langka. Soalnya orang lamun beli kontan eueuh duitna, da soalnya mahal lamun ngiridit bisa teh nya. Maneh kasus kamari ge can lunas, ayeuna enggeus teh nganjuk deui STB. Masih makanya dekanya deui nya kumaha sih nya, soalnya kan ini odah ayeuna ngacebrak wae mah teh tipina cenah renyak. Ai. Nya enggeus ayeuna mah lalajo HP heula we maneh boga HP ieu. Kabog urang telepon wae. Geus ngadon bejakeun ka aing ngadon. Nya modekeun ngadon mah mehna mah resepna lalajo TV ge mending ngerek-ngerek. Nya geus kaditu maneh meuli heula bejakeun ka mamana bising nanyakeun. Udah geus urang rek balik rek mandi heula raratul tos ngadesel Geus kaditu balik. Hei. Mak. Naon cenah ya? Cek si Bella cina make STNK, STB. STB teh naon? Tuh indah tadi cocolok lagi loba. Oh, kamana meulina sih am? Nya di pasar meureun aya hargana ge mah 280 cenah si Bella. Aing mah aya wae ketegar abeg duit teh. Nya geus mah mendingan beli antena dewe nu anyar daripada beli STNB mahal. Emang bisa gitu yam? Ya bisa teh geus wae gelombangan diputar ka kulon ka kaler kayak gelombangan. Gelombang naon yam? Gelombang tsunami. Hidang kolot mananya bener-bener budak teh.
Aing mah jadi teu bisa lalajo berita. Aing mah pamarentah teh aya-aya wae ka jelema leutik teh. Boro-boro sakur meuli STB. Meuli beas ge teu kabeuli. Meni nemen pisan ka jelema leutik teh ampun dengan. Ngabalangsakeun we jelema leutik. Mak kunaon sih? Itu TV teh hirup kene wae. TV we meni para rusing mikiranna TV meni ketemuan. Sia nu ketemuan aing mah di imah lalajo TV. Eueuh TV mah aing ngabete. Ada ke radio we tuh mah kos nini zaman baheula. Radiona ruksak. Ada ke dongeng nepi ka tibra. Ya baheula mah ieu. Ayeuna mah zaman ayeuna mah kudu lalajo TV. Ieu. Siapa tuh Bu Haji tuh Eta kunaon mah ada ya? nyawa ti subuh mula jadi tambah hayang beli STNP. Ya Bu Haji. TV na kumaha sih eueuh gambaran kitu. TV Bu Haji kitu henteu. Nu Bu Haji mah kamari teh diakalan kieu. Kumaha? Ngajak cek batur ningali di Paceboo. Kunaon cenah? Cenah tihangna diganti nu rada luhur cenah. Oh, bener kan Teh disanghareukeun ka belah wetan nu tadina ka belah kulon teh. Oh eta teh. Gusti. Terus di program deui mak di TV-na cenah program sorangan yang gelombang. Tuh ieu sia teh kos kitu cenah ge. Cek wingi kamari naon. Ya sia lain langsung di beneran. Ulah sagala meuli STB kangenahan pamarentah. Ya keur mah mahal boro-boro. Baroga rakyat sina mareli STB coba. Tuh yang kos kitu cek Bu Haji ge. Iya kamari naon mah kitu. Jadi neangan gelombang pakai awin nu luhur diputar ke keluar gelombang. Gelombang naon? Gelombang tsunami. Tuh kitu sia mah tuh ge kalau nanya bener-bener teh. Pamali yam kakolot teh ulah sok ngelek. Lain ngelek kolot Bu Haji teh anya kesel we ti bedug subuh tuh dage ngomongkeun we TV. Naon sih gandeng wae? Itu neng TV emak teu eueuh gambaran. Hayu meuli awi we anu panjang mah sugan dibulak-balik teh nya yang antenona nya. Keluar gelombang. Di Aceh oge meuli awi tuh kuat disambung 5 sambungan. Gusti emang bisa neng. Bisanya. Berarti tuh kudu meuli STB Nggak meureun. kudu, yo. Mahal. Mahal ge mending aya mah barangna kesempatan wala ditarimbun coba. Geura harga ditaekeun barang eueuh. Kumaha urang rek marakena. Urang mah teu mikiran STNB. Nu penting mah kuota pinuh muka YouTube. Oh, pamarentah teh ka jelema leutik teh meuni kuat nemen pisan. Yo, kos Bu Haji mah nya loba duit teh kabeuli. Ari kos emak meuli make naon? Yo, dengekeun Bu Haji loba duitna ge rek meuli neangan ka ditu ka dieu eueuh. Ayeuna teh pake kesempatan ditarimbun, geura mahal ditimbun ongkoh coba. Eta teh Bu Haji. Ditu ka dieu. Adena boga entok 2 dijual we pake meuli STB. Hanya penting aya meunang Bu Haji mah pugu eueuh ka ditu ka dieu ge geus jarang. Anya nombok kene wae meuli STB entok 2 cuman cepe. Nombokna ge tuh 180. Terus ane paling golanya nek lalajo TV. Oh ya, urang ge rek ngareuyeun ya. Ya Bu Haji. Ngecelok duit saker meuli TSB. Engke gampang. Aya nama teu meunang nagihanna ge. Iya. Dadah. Oh, toyem kumaha Ya, ya? tengah mama orang pusing Ayo lalajo TV ya. Ayo lalajo TV.